Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Beraya Abah aya di mana wae menuju di Alalajar di YouTube Abah. Saya kamari anu dibakalan ku Abah bakalan tangan ayeuna bade dijantenkeun. Hutan
tuh baraya kieu cara ngadamel parangan teh terus dipasian jari pelang angke kantong ngaragaji gede oke. Tuh kantun dirapihkeun. Ya we no tos kieu janten kan yang pelastari abah mah teu abah mah ieu teh kedah dugi ka dieu nana ayo dah tipis ribu. Tah pami bagian luhurna kedah ageng ye. Tah kadia alit. Janten ya kumaha we jalmi lah, kedah aya logika gitu. Tong bebeng.
tak kabaraya Abah menuju di Alalajar kami ngandal mau panangan teh ngarautna dugi kada dugi kalau meski supados ngahamplasna teh sesah terus rapi ke upami rapi kan di chatna ya saya sekarang ngahamplasna teh sesah iya nana ngarautna kada lemes jantannya biasa mah untung dijabrakeun kada lancip ya. Jantan di padangnya indah gitu. Padangnya indah. Jantan untung kieu teuing kada rada itu jantan katinggal bentik parangan. Terus jantan ini saya bagian ke luhurna ya ku abah bade dirawat ya. Saya pamitos dibentuk ya biasa jantan naga biasa jantan burung ya. Saya panangan kaluhurna baraya
tuh baraya iya namanya beres tuh dicat berem. Kayak itu langsung. Iya Malaya panangan ya kan panangan kaluhurna ya atau ngukire naga ikan sareng ieu tah upami kaluhurna langkung pendek ti ieu
tuh kieu beraya tuh. Tuh meraya kita terus beres kalau kamar naga tuh jari-jari mungkin ya ada bagian bagian jempol kada pendek ini mawe jalmi lah gitu. Kena kena bentik kena itu terus beres terus diukir sadayana sepalih baraya sepalih dari pangitnya alhamdulillah tangan terus beres kita baraya abah daya ku abah bakal dijelaskan pembi nyawa jari tak anu pondok teh bagian lebet itu tak mencini mah bagian luar tak sisi cowakan ge sami ya di lebet ulah pahilinya pilih kieu tah ieu khusus kanu di arah lajar di YouTube abah ya sanes kangge antos mahir sanes jadi ulah sampai ketibalik ke kitu tah ieu keluar anu panangan harapna ka lebet jadi pasang kieu alhamdulillah ya terus beres dayana dan posisi ya kan ya kamar naga itu kamar naga teh berarti kan buntutna teh kedah katinggal di dieu kedah dipayun gampang dieu dibalik ieu mah sapados katinggal tah ieu aya oge anu ngangge 2 belit ari abah mah biasa mung 1 belit aya nu ngangge 2 belit abah matos biasa sabelit nah ada abah ninggal tolak ukur tina wayang kulit mung sabelit itu penginten maraya abah anu menuju di arah lajar taya tosnya badan dari zaman abah kapungkur mah ieu teh disebut teh dadaman nu ngajar reno tapi aya berhubung aya nama acuk teh diacukkan dibungkus janten dadana teh ulah dipenceluk kedah rata we jiga jalmi tah kieu tangke pami bade ngangge tempat keris biasa dicowok gitu tah ieu berhubung tacan di bolongan tacan di bor tah kadana kieu sapertos jeung tos janten ieu kedah kieu sapertos dipegang teh raos ya itu pangitan baraya apa anu khusus kangge anu di ala lajar pangitannya aya di mana wae ayana sakit itu pangitan di penjelasan di abah sanes waktos disambung deui pangitannya ayeuna mah ditutup heula we ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.